mubtadanya. Jika mari Pak bahwa jika mari dina bet anu kamari mubtada itu aya mubtada ma'al khabar, aya mubtada ma'al fa'il sada masada khabar. Perbedaanana lamun mubtada jeung khabar, mubtadana kudu kaluaran tina isim zat, ulah kaluaran tina isim sifat. Lamun mubtadana kaluaran tina isim sifat, maka eta nu kamari gambaran anu kadua nyaeta mubtada ma'al fa'il sada masada khabar. Itu gambaranana ketika mubtadana kaluaran tina naon? Itu kaluaran tina sifat. Tah ayeuna aya deui wasani jeung ari anu kadua mubtadaan eta teh mubtada. Nah, ieu gambaran anu katilu. Gambaran anu katilu mah anu kaduana mubtada wa dzal wasfu khabarin sifatna kaluaran tina khabar. Nah, jadi sifat ngajadikeun khabar anu kaduana ngajadikeun mubtada. Ieu masih kene anu kamarinya, anu kamari teh contoh anu kamari gambaran anu kadua bahwa gambaran anu kadua teh mubtada sarta fa'il sada masada khabar. Nya gambaranna lamun kaluaran sifat turus tulu kana mufrad. Nah, geus eta kamarinya. Atawa lamun aya ngeunangan tinggal kana sarana geura. Al wasfu ma'al fa'il sifat sarta fa'il. Ima ayatatabaqa ifradan aw tasniyatan aw jam'an. Bahwa eta marek mutabaqa antara sifat jeung fa'ilna dina segi mufradna tasniyah atau jam'na. Aula yatatabaqa atawa teu mutabaqa. Lamun teu mutabaqa berarti gambaranana bisa ayeuna si sifatna mufrad terus si fa'ilna tasniyah. Itu ngaranna anu teu mutabaqa. Oke bakal aya ka arep dicontohan. Wa huwa qismani. Eta teh aya dua. Mamnuun wa jaizun aya anu dilarang aya deui anu naon. Nah, terus geuna yeuna. Fa in tatabaqa ifradan kumaha lamun teh mutabaqa ye. Sifat jeung fa'ilna teh mutabaqa. Ifradan mufrad dua nana. Contohna anu sapertikeun kamari. Nahu alqaimun zaidun. Kamari kan cenah katanya. Ieu gambaran sifat jeung fa'il sada masada khabar. Maka cekamari tarkibanana alqaimun ngajadikeun mubtada, zaidun ngajadikeun fa'il gitu kan. Alqaimun ari anu nangtung sajaidun ki ya gitu kan gambarnya. Yes. Jaza fi wajani maka di mana-mana mutabaqa duanana antara sifat jeung fa'il maka menang dua jalan. Hiji aduhuma ayakun alwasfu mubtadaan wa ma ba'dahu fa'il sada masada khabar kain kamari. Ya. Jadi menang nomor kahijina si sifatna tarkibna ngajadikeun mubtada terus fa'ilna kahareupna ngajadikeun naon? Fa'il. Sabada sifat ngajadikeun fa'il. Geus ieu kamarinya. Wasani ta ayeuna aya anu gambaran anu kadua, tapi masih kene contoh anu kamari. Anu kamari kene ya. Jadi contoh anu kamari kene ngan peda si tarkibna menang dua gitu. Lamun anu kahiji mah kamari teh ya sifat sarta fa'il sada masada khabar. Tanu kadua menang deui. Wasani ayakuna ma ba'dahu mubtada'an muakharan. Berarti ieu anu sabada sifatna jadi mubtada muakhar. Sabada sifat. Berarti anu ngajadikeun fa'il di gambaran kahiji. Ya. Atawa lamun dina contoh alqaimun zaidun, zaiduna ngajadikeun mubtada muakhar. Nah, wa yakunu alwasfu khabar muqaddam jeung sifatna ngajadikeun khabar muqaddam. Oh berarti ieu mah khabar muqaddam mubtada muakhar. Tah ieu gambaran anu kadua. Anu dijelaskeun ku bet ieu. Mata cek bet ieu wasani mubtadan wa dzal wasfu
Khobar tak iya teh akan ngajelaskeun anu kamari keneh ngan beda gambaran anu kasabaraji kaduana. Jadi gambaran anu kahiji anu mubtadana keluar tina sifat terus mutabakoh mufrad duanana sifatna mufrad fa'ilna mufrad maka menang dua gambaran ya. Hiji gambaranana menang sifatna ngajadikeun mubtada sabada sifatna ngajadikeun fa'il sada masadar khabar hiji. Kaduana menang deui mubtada muakhar khabar muqaddam sifatna tarkibna ngajadikeun khabar muqaddam. Terus si Jaiduna lamun dina contoh aqaimun Jaiduna ngajadikeun mubtada muakhar. Geus beres. Hati deh. Namun gambaran kahiji berarti kieu ngalogatana aqaimuna ari ki jersa aqaimuna ari anu nangtung saha Jaidun ki ya itu gambaran kahiji. Namun gambaran kedua aqaimuna eta anu nangtung Zaidun ari ki Zaid. Nah, itu gambaran kedua. Wa minhu qaulu ta'ala contoh syair Al-Qur'an aragibun an alihati ya Ibrahim aragibun anta taya sifat tapat aragibun kapilaan ku istifham ragibun kaharepna aya lapan di mana ragibun kaharepna aya lapan oh berarti manana naon ewa. Lamun kaharepna lain maknana resep. Di rogibati aya resep aya ngewa kumaha kaharepna. Lamun kaharepna aya harap jar berarti maknana ngewa. Lamun kaharepna aya fi lain berarti maknana naon? Resep gitu. Aya ning ada dijelaskeun man rogiba an sunnati falaisa man rogiba an tuh. Eta berarti maknana naon? Ngewa gitu. Nah namun kaharepna lain tapi fi berarti maknana resep. Taya kan keur kaharepna aya berarti maknana naon? Ngewa. Arogibun anta sifatna lapat rogibun. Berarti fa'ilna mana? Lapat anta ieu fa'ilna. Nah, nya mufrad duanana, mufrad dia duanana. Berarti bisa menang dua jalan. Bisa jalan anu kahiji nyata sifatna jadi mubtada terus sabadana ngajadikeun fa'il sada masadar obat. Berarti kieu lamun gambaran kahiji arogibun naha ari anu ngewa saha antaan jeun an alihati tina pangeran kurita gitu. Lamun eta gambaran anu kahiji. Lamun gambaran anu kadua berarti kieu aragibun naha eta anu ngewa anta ari anjeun. Tah anu dijelaskeun ku beuti zani mubtadan wa wasfu khabar infisi wal ifroditif gonis akwarta. Ieu gambaran anu kadua anu dijelaskeun ku beut anu kitu geus sakitu beres ieu. Hati deh. Jadi gambaranna anu kamari aya sabaraji aya duanya. Eta syaratna kudu kumaha? Kudu mutabakoh dina segi mufradna. Kumaha lamun teh mah teu mutabakoh dina segi mufradna berarti tasniyah jamak. Atawa mufrad tasniyah mufrad jamak. Wah, cilieur beukeula bayah. Ya karek contoh mufrad. Nah. Kira tingali geuning kana arabna. Wa in tadabaqa tasniyatan lahu. Aya dina sarana. Wa in tadabaqa tasniyatan lahu. Lamun mutabaqa dina segi tasniyahna, pan tadi syaratna kudu mufradnya, kudu mutabaqa dina segi naonna? Mufradna anu aya dua gambaran anu bieu. Tah. Kumaha lamun teh mah henteu segi dina henteu mutabaqa dina segi mufradna. Tadi dijelaskeun. Eta dina sarana. Wa in tatabaqa tasniyatan lahu aqa imani azaida ni tayu mutabaqa dina segi tasniyahna. Nah
Au jamanahu aqaimuna azaidu. Nah, fama badal wasfi mubtadaan. Maka anu sabada sifat ngajadikeun mubtada wal wasfu khabar muqaddam. Jeung anu sifatna ngajadikeun khabar muqaddam. Nah, lamun mutabaqah duanana ieu beta keur ngajelakeun kanu ieu. Kitu nya lain gambaran anu kamari. Tapi ieu beta keur ngajelakeun anu mana? Anu ieu. Jadi anu ieu teh ketika naon? Ketika mutabaqah antara tasniyah jeung naon? Jeung jama'. Tak ketika mutabaqah antara tasniyah jeung jama', maka anu kaduana mubtada muakhar anu sifatna ngajadikeun khabar muqaddam. Gitu. Lamun mufrad kan menang duanya, anu kamari jeung anu ayeuna. Nah, lamun mutabaqah anu segi tasniyah jeung jama', maka menang hiji gambaran nyaeta mubtada muakhar khabar muqaddam. Berarti kieu loh gitu. Imani nah eta anu nangtung azaidani ariki zaidu. Nah, gitu berarti nya. Meunang ayeuna di mubtada sarta fa'il sadama sana khabar teu meunang. Da ieu mah mutabaqah dina segi tasniyahna. Lamun anu gambaran anu eta mah kudu mutabaqah dina segi naonna? Mufradna. Au jaman atawa dina segi jamana nahu. Aqaimuna azaidu. Nah, berarti logatna kieu. Aqaimuna naha eta anu nangtung kabeh. Azaiduna ari ki zaid lo. Nah, gitu. Hati? Wasani tamatak dijelaskeun wa hadza ma'na qaulil musannif wasani mubtada wa hadza wasfu khabar ila akhir bait. Dina bait ieu teh keur ngajelaskeun ieu ketika teu mutabaqah dina segi mufrad. Nah, gambaranna kita tadi teh ya ketika tasniyah sifatna tasniyah fa'ilna tasniyah sifatna jama' fa'ilna jama', maka kena kana gambaran anu ieu nyata tarkibna sifatna kudu ngajadikeun tarkib khabar muqaddam, terus anu kaduana ngajadikeun mubtada muakhar. Itu lamun naon mutabaqahnya dina segi tasniyah aja jama'. Mereka nih. Lamun mutabaqah dina segi mufradna, cik tadi kan menang duanya. Menang anu kamari nyaeta mubtada sarta fa'il sadama sada. Lamun mutabaqah dina segi tasniyah jeung jama'na, maka menang hiji hukumna, tarkibna menang hiji nyaeta ieu teh ya. Anu kahiji khabar muqaddam, anu kaduana nyaeta mubtada muakhar. Ya menang hiji nyaeta gambaranna. Guys, kumaha lamun teu mutabaqah? Nah, tinggal di kana depan aya deui. Wa illam yatatabaqah jeung lamun teu mutabaqah wa kisbani. Lamun teu mutabaqah aya dua gambaran. Hiji mumtaniun, hiji mumtani, wa jaizun jeung anu mana. Kama taqaddam sapertikeun anu geus diheula. Pamisal mumtani, contoh anu mumtani. Aqaimani zaidun. Nah, ieu anu henteu meunang, anu dilarang. Ketika sifatna tasniyah terus sabadana mufrad atawa sifatna jama' sabadana mufrad. Wa hadza targhibu ghairu sahih, ayatih henteu sahih. Ya, henteu meunang intina. Wa misal jaid contoh anu meunang mah dibalikeun. Nah, sifatna mufrad sabadana tasniyah atawa jama' tah eta mah anu naon? Anu meunang. Aqaimun azaidani wa aqaimun azaidu zaidun. Tah ieu mah anu kamari teh ya. Nu kamari teh nyaeta wa haina idin ayata'ayyanu ayakuna al-wasfu mubtada wa ma ba'dahu fa'il sadama sada khabar. Ieu mah nu kamari nya tarkibna. Nyata si sifat yang ngajadikeun mubtada sabadana ngajadikeun fa'il sadama sada
khobar. Jadi anu mubtada sarta fa'il sada masana khabar berarti aya dua gambaran. Hiji ketika mufradana sifatna mufrad sabadana naon? Mufrad hiji. Nomor gambaran anu kaduana ketika henteu mutabaqah. Henteu mutabaqahna nya teh gambaranna seperti kieu. Ya, ketika sifatna mufrad sabadana tasniya. Ketika sifatna mufrad sabadana jamak. Tah eta nyaeta anu mubtada sarta fa'il sada masana khabar. Jadi teh. Nah, lamun salian teh eta oh berarti anu tadi teh. Anu kaduana ngajadikeun mubtada, anu kayakna ngajadikeun khabar muqaddam. Lamun teh mah sama-sama tasniya, sama-sama naon jamak. Geus eta sakitu gambaranna. Eta karek sakumaha geus sabet eta. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadza karabu khabarin bil mubtada. Jadi kata wa rafa'u jeung ngaropakeun para ulama mubtada'an kana mubtada bil ibtida rofana kunaon ku ibtida cek ulama nahu bahwa sakur-sakur rofa pasti kudu aya amil, sakur-sakur nasab maka kudu aya amil, sakur-sakur JR maka kudu aya amil, sakur-sakur jazm maka kudu aya amil. Ingat kana bab irban takiru awakhiril kalimi an ikhtilafil awa in ada khilati alaiha lafdun aw takdirun. Perubahan tungtung kalimat arek rofa, arek nasab, arek khobar, arek jazm maka kudu aya amil. Ari mubtada ya tinggal rofa. Oh berarti kudu aya naon? Kudu aya amil. Mana amilna? Ajak ulama sepakat ahli nahwu rafa'u mubtada'an bil ibtida maka rofana mubtada teh kunaon? Ibtida. Ibtida teh nyaeta ngajadikeun mimiti. Mata tiap-tiap kalimat isim anu ngajadikeun mimiti maka eta tarkibna ngajadikeun mubtada. Mana anu ngaropakeunna? Peda jadi naon? Mimiti eta. Gitu. Tah lamun cek jurumiyah mah ngaranna amilna amil naon? Amil? Amil manawi. Kumaha patokan amil manawi? Ma yutalafadu wala yudraku bal yudraku. Eta amil anu teu bisa diucapkeun ku lisan, anu teu bisa ka idraku panon, balik ka idrakna kunaon? Ku hate. Jadi mimiti kaciri teu ku panon teh. Contoh Zaidun qaimun. Jadi mubtadana lapan naon? Zaidun. Tingkah ropa paham? Tingkah ropana ku tidak. Tingkah ciri teu ibtidana. Henteu. Nu kaciri mana ona? Mubtadana. Bisa diucapkeun teu ibtidana? Henteu. Da mimiti. Da anu diucapkeun mana ona? Mubtadana. Da mata ieu ngaranna amil naon? Amil mah tapi geus lah beres ieu. Kada karabu khabarin bil mubtada nya kitu deui rofana khabar kunaon? Ku mubtada. Kalamun khabar tingkah rofana ku mubtada. Jadi si mubtada ieu ngaropakeun ka saha berarti? Kana khabar. Ari khabar ngabogaan amil nya eta mubtada anu ngaropakeunana. Cing mubtada amil anu ngajadikeun amil anu ngaropakeun kana khabar bisa diucapkeun teu? Bisa. Kaciri itu mubtadana. Ya, kaciri. Zaidun qaimun. Tuh, qaimun ngajadikeun Zaidun qaimun. Qaimun ngajadikeun khabar ban tingkah rofa. Diropakeun kunaon? Mana mubtadana? Zaidun. Bisa diucapkeun Zaidun? Ya, bisa, mata pieu diucapkeun ban. Kaciri itu dapat Zaidun. Kaciri tanu itu ngaranna amil naon? Amil labdi. Tak berarti anu ngaropakeun kana khabar mah amil labdi, anu ngaropakeun kana mubtada mah amil manawi gitu. Geus beres sih masa gitu nya. Jadi rofana mubtada ku ibtida, basina ibtida nyaeta amil manawi, rofana khabar nyaeta ku mubtada, basina mubtada nyaeta amil labdi. Sudah saya. Bayang.
Coba bareng. Wasani. Allah